Lihat ke sini semuanya. Teddy jangan gitu, lihat sini. Sini semua. Da Silva nggak boleh gitu. Dengerin Mas Ciro lagi bicara. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hiji we ti pahajimanya uih ti dieu urang kudu boga guru sing percaya kana omongan kada percanten naon-naon anu diwurukeun kudu jadi sing yakin 100 insya Allah segala kahayang diijabah asal yakin kana omongan. Lamun dibere wiridan naon wae ku guru tari tong loba pro tong make jeung nanyakeun dalil-dalil cek guru A B contoh ya aya budak san anu kacida percaya kana omongan nu jadi ieu cerita muridna Syekh Ahmad Zaini Dahlan anjeuna gaduh muridna bodoh katoto ngan keunggulan nu bodoh sok tara nanyakeun dalil nu bodoh mah cek guru kitu kumaha cenah cek guru kitu tara loba nanyakeun percaya pisan kanu jadi anjeunna ye muridna teh hoyong angkat ibadah haji zaman kapungkur mah paden atuh nuhun paden sumping tepuk tangan untuk paden ya tinggal ka dieu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ajengan kedang maca naon wirid naon abdi teh hoyong angkat ibadah haji. Ceuk ajengan teh Kiai Haji Raden Ahmad Zaini Dahlan baca we kulhu 1000 kali. Naon cenah? Baca kulhu 1000 tong eureun 100 poe. Eta mah unggal penting ece akang maca kulhu 1000 kali selama 100 beting. Geus beres kitu geus maca kulhu 1000 terus minta ke Allah hoyong berangkat ibadah di tahun payun. Tingali ka dieu. Padah dilotre ka pungkur mah dina ngaranna teh dikoclok ta bahasa ieu nu pas nama. Terima kasih Yanti. Akhirna kumaha geus kitu dulur-dulur diaos pangarsa kiai diaos ku eta murid anu bodoh teh. Dacak guruna kudu maca kulhu. Eta mah macana teh sapertos kitu we bismillahirrahmanirrahim kulhu 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 kitu we macana teh 1000 kali. Tapi eta percaya karena omongan nu jadi guru, karena wirid tu nu jadi guru, gitu udah bodoh teh pan jalan mana tuh. Maksud ajengan mah maca kulhu teh beakeun sing tamat. Ieu mah kulhuan terus 1000 kali. Allahu Akbar. Beres wirid eta pas keberangkatan diundi dikoclok teh nami anjeunna keluar bener berangkat ibadah haji. Tina nonta percaya karena omongan nu jadi tak urang kudu nurutan eta. Aya deui dongeng hiji deui. Tinggali ka dieu. Wawan lihat ke sini. Kieu nu kadua mah kacaritakeun aya bantuan atuh. Aya alumni santri. Sajarah rauh teuing. Urang ngomong A, ngomong B, naon urusanana. Ngomong teh kudu sarua jeung batur. Urang ngomong kitu, ieu ngomong A, ieu ngomong kitu, ngomong A naon geura. Diam kamu Yuli. Kokom SDU kone sare ka mana cing didik dia. Cing urang keur bener-bener cing heula. Rek naon rek ieu? Juk ka ditu rek ieu maju ka ditu.
Tongki didinya setia. Gitu. Teraskan. Tuh, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ieu alumni santri teh parantos yuswa 25 tahun. Parantos dewasa. Mau kemana Indra? Teraskan. Tah. Ieu santri teh kulitna putih tua. Geus hayang nikah. Wajahna sedanglah teu kasep-kasep teuing kitu muslimin. Akhirna kumaha muslimin? Ieu si santri teh bogoh ka hiji awewe bener ayeuna mah. Anu eta awe teh Allahu Akbar barang disampeurkeun terus manehna menyatakan pek teh ditolak mentah-mentah. Sakitnya tuh di sini. Nyeri teuing. Kasaha curhatna ka guru sumping ka paajengan gitu. Mirna simpan HP-nya gitu sini. Teraskeun akhirna kumaha muslimin ceurik ka ajengan teh ajengan nyeri hate yang murid ditolak ku awewe. Nyeri paajengan. Cik kadah wiridan abdi merek daek wiridan asal kan nyeri leungit. Tengeunah ya hate ajengan. Ngaran murid kanu jadi nyaahna luar biasa. Jang tong mewek sia teh. Sing gentle tenang. Ye kukula dibere pelet. Wiridkeun ieu pelet ku maneh bakal katingali kasep ku awewe. Nyuruntul sia awe ka maneh. Mangga ajengan nya diwiridkeun unggal wengi 1000 kali menang 40 peuting. Beres 40 peuting ngawiridkeun eta pelet, Allahu Akbar. Si awewe nu tadi nolak terbayang-bayang tiap hari wajah eta santri. Kagegeloan tadi namun nolak jadi bogoh 1000%. Bebeja ka guruna pangarsa hatur nuhun. Abdi teh bingah ayeuna mah lain ditolak itu nu kagegeloan ku abdi nuhun pangarsa eta pelet meni luar biasa. Mati pisan. Naon nu dibaca ku eta santri ternyata doana Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Doa paragi ngising. Doa paragi ka WC. Tapi kok beda tuh? Taya intina lain bacaan-bacaan teuing. Tapi keyakinan kanu jadi guru. Percaya ka guru. Nepi ka doa paragi ngising pergi ka WCG. Jadi mati muslimin jadi pelet. Luar. Mata ngadoa mah nu penting kayakin. Ulah was. Ulah lagunya. Sakitu nu kapihatur. Cekap sakitu seueur keneh mubalik. Pak Haji kedah bijaksana waktos jam 12. Kamu jangan begitu Sheila. Sok terakhir tutupku sholawat kembali. Innal habibal mustafa durafati wa duwafa
Semua berdiri. Wa dzikruhu Itu cangkel teuing. fihi syifa Tabir ilal. Semuanya. Dzikruhu fihi syifa idza tamadatil ilal. Wahai Nabi, wahai Nabi, kami rindu, izinkanlah untuk bertemu. Wahai Nabi, kami rindu, izinkanlah untuk bertemu. walau hanya dalam mimpi, ku berharap memandangmu. Walau hanya dalam mimpi, ku berharap memandangmu. Innal habib al-Mustafa nurafati wa nuwafa wa dhikruhu fihi shifa idza tamada bil ilal. Wa dhikruhu sama-sama. Wa dhikruhu fihi shifa. Fihi shifa idza tamada bil ilal. Astaghfirullah Rabbal baraya. Lungsurkeun ampunan ka abdi sadaya ya Allah. Astaghfirullah minal khataya. Hapunten dosa kalepatan kahilafan abdi sadaya. Zidni ilman, zidni ilman. Abdi sadaya rumaos jalmi jami lamokot kudos. Hapunten dosa-dosa abdi sadaya. Tuturkeun ya Allah, angkat pandanganna ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jabbar, ya Sattar, ya Qahhar, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Pangeran abdi sadaya, kalawan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qabul ya Allah, qabul ya Allah, qabul ya Allah. Khususna mangga tungkulkeun mastaka, angkat panangan, ngadoa masing-masing ka Gusti Allah. Mungkin aranjeun gaduh pamaksadan anu teu sami, gaduh kahoyong anu berbeda. Allah.
Al-Fatihah. Calik deui sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Silakan perempuan dengan perempuan lagi, omat tong dirobah. Laki-laki dengan laki-laki lagi. Pak Haji sebelum turun dari panggung ngulem kasadayana insyaallah di Rorompok aya acara Muludan Akbar kembali khusus untuk akhwat hari Kamis ba'da zuhur sampai asar. Mubalighahnya Ustazah Syarifah Aliyah Al-Musawwa dari Jakarta, adik dari pendiri Majelis Rasulullah yaitu Habib Mundir Al-Musawwa. Silakan hadir di majelis kami hari Kamis ba'da zuhur sampai asar. Juga Pak Haji minta doa dari semuanya, insya Allah Kamis malam Jumat berangkat menuju Yordania, Irak, Mekah, Madinah. Kurang lebih ada 70 jamaah ya, termasuk yang reguler dan yang ikut arba'in 8 hari di Madinah. Mudah-mudahan tahun payun sadayana sing tiasa arangkat umroh sadayana. Oke, pidua ti sadayana tahun payun 2024 pangersa abdi muka umroh mirah ongkosna 4.300.000 ngojay lewat lautan. Baik, paraeh-paeh aing kabeh kan baik. Atau piraku teuing 4 juta mah moal mahi ari euceul atuh nya doakeun sing tiasa lancar di dituna amin oge nu teu acan sing dinasibkeun arangkat sadayana. Oge ka Pak Haji teh aya nu naroskeun kalender keun we ieu mah ngaranna waran mah nyerek pek henteu teu nanaon. Kalender Pak Haji tahun 2024 tinggal di kalenderna aya nya. Tah ieu ngahaja nu karanal ngameh nanti ngameh tahan lama pan imah satauneun. Tah ieu aya tulisan cara mentirakati anak. Ai tirakatna naon? Bentuk amalan yang dikhususkan untuk hajat tertentu. Bagaimana supaya anak soleh jadi ulama? Satu tirakatnya adalah menafkahi anak dengan cara yang halal. Dua apa? Puasai hari kelahirannya. Mbah Maimun Zubair, ulama besar Indonesia, itu beliau mengatakan saya jadi ulama, kakak saya, keluarga saya jadi ulama semua. Karena apa? Karena ibu saya selalu mempuasai kelahiran saya dan saudara-saudara saya. Jadi puasaan dina poe kelahiranana. Katilu naon? Ketika mencuci beras urang mah naonnya nyisikan. Keur nyisikan teh aos bismillah 20 kali, sholawat Jibril we 11 kali. Bari nyisikan teh kitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulah ajojing ala aja. Kita budakna teh joget geus kadena teh kitu. Pika sabeleun teh harayang teh. Teras deui aya tulisan maafkanlah kesalahan orang lain, tutup aibnya dan lupakan. Tujuan kita hidup untuk beribadah dan mengingat Allah, bukan mengingat kesalahan orang lain. Terus ada tulisan perbanyaklah ibadahmu saat mudamu, walau banyak godaan dan cobaan. Karena kalau kamu sudah tua hanya mau tapi kadang tak mampu. Geus kolot mah hayang we hungkul tapi teu mampu dah kukayaan tuur geus nyangeyeng asam urat segaru paloma karasanya mata karek garatol ibadah mah keur ngora walaupun banyak cobaan paksakan. Terus seorang ahli sholawat jasadnya akan tetap utuh di dalam kubur walaupun tidak hafal Al-Quran. Masya Allah. Lalu ada tulisan berpakaianlah yang rapi dan baik biar kamu dianggap orang kaya. Siapa tahu anggapan itu merupakan doa bagimu. Jadi marake baju teh sing rapi, sing sarae, tinggal di dia. Sing rapi, sing sarara, sararenya ulah siga nu hayang dibere.
Tapi guru seperti orang kaya. Kita pada batur ngomong, setannya siga jelema beunghar. Bisa saja di doa untuk kita, malah benar dituliskan beunghar. Itu. Terakhir, sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jadi jangan terlalu diambil pusing, terus jalan. Ayeuna muludan kieu teh pasti ka panitia teh aya nu ngomong teu bener. Aya anu melemahkan, tapi panitia luar biasa tidak ambil pusing, jalan terus. Hidup untuk MTB. Tepuk tangan untuk MTB. Doakeun tahun payun sing bisa leuwih gede acara natibatan ayeuna. Bila perlu tahun payun ayakeun santunan yatim piatu, ayakeun hitanan masal, ayakeun nikah masal. Naon sababna? Da loba tukang sasapu di jalan, hayang nikah terbentur biaya, leres henteu. Abi kantos ngawas di pesantren Al Musyahadah, harita 25 pasang jalmi nu teu marampu, teu boga keur ipekah, ayeuna dinikahkeun, terus beres nikah diberi modal 5 juta sewang. Talamun di dieu MTB ngayakeun nikah masal, Salimul Afif daftar nomor kahiji. Nah, baik kumaha urang we. Masalah buat lo. Kamu nanya. Well. Nah, mudah-mudahan manfaat anu barade mangga silakan ka barudak santri. Keuntungan anakku Pak Haji bade diange kanggo Palestina. Jadi ke nu meser ieu berarti ngabantu ka Palestinanya. Sebagian untungna urang pasikeun ka warga seagama, warga Palestina seagama seiman di Palestina. Sok nu aya rezekina siapkeun 50.000. Tong reuas. Ka Pangandaran kayaknya 500.000 teh cukup. Awur-awur we duit meuli baso, meuli anu. Tapi kana ibadah mah sok mikir heula teh 50.000 nya tah sagede-gede teh mah seperti tahu lah. Sok nu aya rezekina pek, nu henteu ge pek, teu aya paksaan. Sakitu rupina ti Pak Haji sekali di hapunten anu kasuhun bilih aya cariosan nu teu raos kana mana, bilih aya nami-nami anu kasebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.